Saya dulu. Yang penting bola menang mana? Lah paling ge Sadpas FC eta menu menang. Mal mungkin lah, pasti lagi menang Rotan FC. Ah, sia bet nyahonang kena bola. Nyaho sia bos, kos lu ieu wae. Siap pik, sia ngaragukeun aing. Kiki aing pengamat bola sia. Teu nyaho wae. Yes, begitu mau orang taruhan, yuk. Tuh bos ngajakan taruhan, pira aku sia teu wani. Aing sih siap wae pik. Tapi bener kan sia cenah permainana. Jangan bet, swear ai. Ajo rek baru duit ya. Aing nyekel Rotan FC. 100 lah aing tah Satpas FC. Aduh, Ya teu wani tah bos, coba sia. kudu mikir heula aing. Wah, nih lain. Tadi aing nempos ya nyekel duit 100. Duh, kumaha nya? Pik. Anggeus ya. Tah 100 tah sia nya. Nah dai, inget cekel ku sia. Tah, ya. Nggak saya inget ka ditu heula aing. Bos rek mana? Aing rek nyangan info bola heula. Teu kudu bet. Kunaha emang? Yo, aing boga informasi dana HP. Sia pik cenah teh nyaho. Sia nanya lagi can pertandingan lain pos skor hasil nah. Oh, oke sih. Ayo sia bos, kudu tanggung jawab lamun sia bener-bener ngarasa lalaki mah. Atuh kieu carana masuk aing ditipu. Tengah arti aing mah kadegeun duit ada eta. Mantep euy kelecer aing. Ade. Tapi rasanya grupna di tadi puter weh. Panas amat. Hei teh, bernaon teh? Kebeneran sih gak dia ingat perlu kasih ya. Naon teh? Hari mana rek mana gak? Rek balik kurang teh. Emang rek naon? Dek teu mana gak tita ku urang pangagegerokeun si korobet tita ka dieu. Rek naon gitu teh? Tak kuan ditita meuli rokok si korobet. Can aya keneh wae. Aing nungguan tita dilali-lali di dieu. Oke teh siap. Tapi ngomong-ngomong kuliah na euy. Iya kana kuliah teh geus. Itu mah daek. Ikhlas atuh. RT nitah we doang. Mentok kuliah tadi bere. Goy, di mana sih ya? Biasa. Harus meuli rokok jeung jamu. Duh, kata goy. Arek nanaonan ngulin kos kitu. Tenang cok, ieu mah jamu lain jeung urang. Jeung saha? Jeung babaturan bisnis urang nu di luar kota. Wih, bisnis naon tah? Aya weh cok, mas urang rek ngan itu wae. Lah, maneh bisnis lo teh kok gak sombong. Panas poe nginum es ngena is. Bet. Kebenaran saya di dia. Mainan sia gak? Teu bet tadi urang kapanggih RT di kebon. Ngomong lagi. Kita kurang antarkeun eta rokok kopi nah mana? Aduh gak, ditangkis eueuh. Kemana bet? RT ngadat mah mun teu dibikeun. Oh, eta duit RT sia ho. Hahaha, box secarekan cengke. Aing saya dulu. Ya. Duit naon tah? Bohong enggak? Tadi duit RT pakai taruhan. Oh, pantes. Oh enggak, udah deh budak mah. Angos dah sia dulu, malah labur kayak udah sia dah. Ngusir. Alieur aing. Ya udah dah. Kayak sia dah. Duit geus meunang. Sia. Mana janji anjeun nu satuhu dina akad nikah urang duaan rek satia sahidup samati kiwari di mana buktina anjeun geus midua. Ini ditaritah teh ku aing kamararana deui. Teu si Angga, teu si Korobet. Nu sahulueun hiji. Geus tundung pisan budak teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ya? Colek lah, colek. Saya mau tanya,
abang kenal yang namanya Argoy gak? Oh, Argoy. Saya kenal sih. Emang kenapa? Saya teman bisnisnya Argoy dari luar kota. Oh, iya iya iya. Tapi sih tadi dia pamit ke saya, ke saudaranya dulu. Tapi dia bilang kalau ada yang datang suruh ke rumah saya dulu. Oh gitu. Ya udah, kita tunggu di rumah abang aja. Oh, ya udah. Ayo, ayo. Kita ke sana. Nggak bener sih nya. Kalau berbeda ke RT sih ya. Kita duit ke taruhan. Oke, siap. Bagus, bagus. Tapi bet, mana kudu buru-buru nangan ganti na eta. Oh enggak, aing ikut mikiran. Yur, aing lah. Ya Mas sini. Ayo, ayo, ayo. Ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Kenalkan nama saya Coki, ketua dari sini. Saya Doni. Oh iya, ngomong-ngomong ada perlu nih kasih Argoy. Saya ada bisnis. Butuh pekerja untuk keluar kota. Gaji besar, 1 orang komisinya 2 juta buat si Argoy. Wah, yang bener ya. Iya Bang Coki, bener. Mas, saya bilangin ya, kalau si Argoy itu orang yang gak bisa dipercaya. Mana ada orang yang mau diajak sama dia. Ini ke saya. Ah, yang bener Bang Coki. Iya bener, tanya aja sama si Hadai. Ya kan, Day? Iya bener Mas, dia kan ketua di sini. Oh iya iya iya. Oke, siap kalau begitu. Alam jarak dol ta budak. Nu neangna eueuh, nu diteangna eueuh. Lieur aing. Si Ropik kan itu. Pik. Dio. Nanti. Pik, manggil si Angga jeung si Krobet teu. Ah, kita tadi mah di mah kosong. Buloon eta budaknya. Aing ngopi jeung ngarokok ti tadi. Nu neangna eueuh, nu diteangna eueuh. Kalkan nararongkrong ta budak. Oh, teh. Teh tadi siapa mak duit RT taruhan. Jueleh manehna. Nu bener sia Pik. Oh, bener teh. Aram jadol ta budak. Pik, rek nyamperkeun si Krobet heulan tah. Oh, teh sekalian nih tip. Pangadirkeun si Abet. Oke, siap. Kalian ku aing. Hakan teh. Jeung gunungna ku aing gendir. Oh iya, Mas ngomong-ngomong mau minum apa? Es mau nggak? Duh, saya juga biasa minum es, biasanya jamu. Oh iya, kalau gitu tunggu bentar aja di sini. Saya ada perlu dulu, ya. Tungguin aja sama si Hadai di sini. Ya dah ya. Oh iya iya Bang. Aduh gak, kumaha carana nya. Aing malikeun duit ka RT ini. Oke, orang gelieur. Gimana carana? Apa orang kudu ngamen gitu nya? Hei, mau aing kah? Era aing. Harga diri aing kemana aku? Lagi mun daek. Mun aing keur aya gitar ya. Mau aing ah? Goy, nyocok, aya naon? Tadi aya baturan bisnis ya teh ya. Ah, nu bener, Cok. Tadi mah aya di tempat aing. Ngan ayeuna keur neangan nu jualan es. Urang geus meuli ieu weh. Tah, makan aing mawa es minuman ieu ge. Karunya kasih ya. Harunya aku mah, Cok. Eta jeung urang lain. Gitu, daripada aing rugi, mending tukeran jeung eta. Tapi nu urang mah mahal ieu. Duh, sia ieu teu beuki ieu keur jamu eta. Daripada si hara rese neangan kares pabaturan sih ya. Oh, oge nya. Oke dah, Cok. Tuh daripada baturan sia kaburu balik manten mending tukeran jeung aing ya. Oke ya, aing balik lah ya. Oh, tuh ge. Oh, gitu ya. Dai. Pik, ka dieu Pik. Bisa deh. Kenalin, nama saya Doni. Oh iya Bang, saya Ropik. Nah, ini nih yang masukkan nih. Nih. Oh iya bener ini. Iya benar. Gimana jamu kampung ini? Enak kan? Enak Bang, enak. Oke. Cok, urang ge hayang, Cok. Ulah sih mah. Oh, itu sih Abang itu mau. Gak apa-apa kalau mau mah. Oh, ini Bang. Kalau mau mah. Oh iya. Si Hadai sok teler oge. Kemana sih Goy? RT. Iya urang kenangan babaturan urang. Batu resian nu mana? Nu di luar kota, RT mah henteu. Teu aing can manggihan jelema anyar mah. Oh tuh teh, urang kenangan deui. Heuh tuh ge. Lal dieu, di budak di dieu mah. Pemuda teh.
Jadi we kemana? Anu sedih we, ayo. Ramos ya. Mual. Nah, supaya deh. Assalamualaikum. Lu ngamen ah. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil tak tahunya yang mungil-mungil. Sa, sino tuh? Lu nyanyi? Woi, dengerin amat. Woi, gararan yang siapa? Kali itu keluar. Kalau itu mah nak curi. Rungsing aing doang deh. Oh iya Mas, jadi lama nungguin ya. Oh iya, gak apa Bang. Oh iya Bang Coki. Saya mau pamit duluan ya. Nanti saya tunggu di sana. Oh iya Mas. Oke siap. Nyanya bos, ke sama aing diajak ke Cimapag. Ayo siak, nah udah ajak racim apa? Diajak ngojai pik ku aing mumpung loba batu. Sina tidak gorpik kena batu. Bener dah, cina kusruk teh mah ada cai. Sugan bocos. Apa katanya Bang? Enggak, biasa itu mah. Udah sana aja duluan. Oh iya Bang. Saya pamit ya. Ya, ntar saya kabarin ya. Ayo. Pik, eta jelema ka mana pik? Tuh, indai bom mama nak saja mapak saya jongtrok di heula. Buah heueuh nya. Sih ada mah eta. Pek, ngerasa sadar sia. Air nawaran gawe ye, daek teh sia gawe di luar kota. Hah? Naik onta. Ai sia, warina ditutur si Hadai. Terus tuh ye, sia daek teh gawe di luar kota. Keluar kota. Kota. Mereka otak. Ai si Hadai. Geus dah. Pokoknya mah daek teh daek, sia ku aing didaftarkeun duaan tanya si Hadai. Pik wes di mana pik? Naik naon sia? Aing hayang cebok. Iya, asa bau naon ya? Iya sa bau ya. Goblok sia ada yang bau ngono sia. Bau naon pek? Tetap sih ada kaca pirit cok. Waduh, parah amat. Insel pek ngono bener gerak bau kan Ya, sia. payah musuh di belakang perlu. Mabok dan modal sia. Modal Aduh, gak. Kumayu ngamen menang seutiki aing. Seduh itu diajakan ngamen bungan Aduh, wae. aing. Aja kepentingan manten. Ribu aing mayar ke RT kumayu. Nya galak jelema na nya beungeut kos cilul beng 100 ya. Bisa tak cicil udah setengah heula tadi itu. Oh nya. Gak kebeneran kade lah gak. Oh, ketua kedeng. Bet, orang ka ketua heula. Boengah keur males aing. Geus aing di we ngaduan aing dogo aing di dieu. Enak tak? Itu mana gak ayang gawe tuh gajinya gede teh. Tuh gede mah hayang ketua gawe di mana? Di luar kota. Yo panjarna enggak sulah loba mikir. Oke siap ketua. Ya gerak itu. Oi Bet, Gak cerita naon. iya yang ditawaran gawe, iya panjerna 200. Iga aing ngabejalan ka sia, mending ulah daek sia. Kunaon emang Bet? Sia ujung-ujungna moal beres anjing coki mah. Tapi iya duit orang 200. Yang maneh cepet, yang bayar hutang ke RT. Oh si aing karunya ka sia ga. Sing sia digawekeun teu bener kayak ku coki sia. Anjo iya kumaha duit 200. Tunggu saya bikin deui, bikin. Oh tuh ge, udah lumayan. Oh. Aduh, gawat ya mah gawat. Bener ya mau jadi. Bener ketua. Ih, padahal mah nya ya duit. Jadi ya dicok, si Angga jadi. Masih Bet, tadi mengulang-ulang. Jadi keun ya. Jadi keun. Cok, mana panjara cok? Sia emang nak kita tadi sekolah di tangan sia. Mana duit aing tadi? Tenang, Mana sabar, sia? sabar. Cok. Mana? Teh, tuh, jangan teh tuh. Mana? Ayo. Si goblok sering nipu aing deui wae. Ya gak, gerak bikin sabar tuh karunya. Oh ketua, nun ketua. Gerak ada tuh. Orang gerak serer ya, orang gerak berangkat. Kurang arek kieu wae moal kekerenan. Atau kieu we da tadi teh mah disiapkeun dia baju dinas. Oh heueuh. Arek naon ka dieu tuh jelema na ka dieu tuh. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kok ke sini sih? Katanya disuruh nunggu di sana. Sebenarnya saya mau minta maaf. Bisnis kita gagal ya. Emang kenapa, Mas? Saya mau pekerja dari Bang Argoy aja. Lah, kok bisa? Soalnya Bang Argoy ngasih saya diskon 50% dari komisinya. Cok, hampura. Maneh eleh di detik-detik terakhir. Ya Argo yang merah diskon, itu tanggung-tanggung. Ayo Mas, kita ngobrol sana saja. Nah, ayo Bang. Ayo. Jadi orang ieu mau jadi, Cok. Yang satu jadi, kedengnya saya taruh nganti di heula, akhir kali itu lah. Oh, siap Ya, tuh. akhir itu lah ya. Bentar ya, saya mau ke warung dulu. Oh iya. Tunggu saja situ. Ya. Oh ya Mas, saya juga mau bersing dulu ya. Apaan bersing Bang? Bersing itu Mas, berak mau ngising ya. Berak bersing. Bener ya Bang? Oh iya, Ya beneran nih. Hanya itu kangen. Kunaon ieu aing ngasateur amat ieu. Ih, Kang. Kunaon eta? Henteu ieu kunaon boi arara teh deui urang. Kenapa? Ada apa? Enggak tahu tuh dia tiba-tiba gatal itu. Gak tahu nih kenapa bawa saya atel. Wah, Mas, sini aja dulu. Sini aja dulu. Ada apa Bang? Enggak. Mereka itu ibu berdua yang mau ikut kerja itu sebenarnya punya penyakit buduk. Apaan buduk? Itu yang gatal-gatal terus korengan. Yang bener. Mas itu mau punya pekerja kayak mereka. Yang enggak sih. Ya udah, ikut saya aja. Yuk. Itu si emas. Kunaon ilujeng jelema itu deui. Ya mah kudu dilaporkeun ka si Argoy. Tah, pokoknya madak. Jadi urang tewekeun. Siap. Tok, udah ngolah. Naon mana? Ayo berita nah HP cok yo. Ge, baca ge. Hati-hati penipuan. Mereka diberikan pekerjaan keluar kota, tapi sebenarnya mereka dikirim ke luar negeri untuk diambil tubuhnya. Tapi aing teu percaya dah. Oh iya Bang. Saya duluan ya. Nanti ketemu di sana aja ya. Katanya mau bareng. Cok, rek kabur mun eta mah. Bet, ulah kitu maneh bet. Bener Kang Coki, soal eta spiral eta loba nu kejadian katipu. Lu bener Pak. Bener. Loba nu teu selamat soalnya di ditu eta. Tuh, Cok. Emang gitu mah urang mau jadi sarieun. Aing moal jadi sorry naik itu mengadingin. Urang ge moal ah. Kata mau berarti loba nu sirik we ka aing sebenarnya mah. Supaya ulah menang duit gede rupana. Berarti cok urang draw hiji-hijinya.